Aduh, iya teh mananya norek ngojek teh. Diskuting kieu we balik deh. Mang ojek mang ka warung. Oh nya ayo. Sabaraha ka warung? Oh warung nu di ujungnya. Oh nu di ujung ka warung. Oh eta 20.000 ae. Mang ojek. Siap. Kela atuh kela. Di udud teh ya lah. Hirupkeun heula yuk. Sok atuh. Oh. Siap. Di warung di ujung teh gini. Oh nya mun, siap. Alhamdulillah, terus nyampe mang weh balik ongko ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, tos mangnya. Heula. Kemudian urang tinggalin di warung. Sabaraha kitu? 25. Heeh. Terus kumaha ayeuna? Mun ngojek gini kan itu sabaraha kosna? Nya sami wae 20.000. 20.000. Aduh, Ayeuna mah kieu ya tua geus peuting oge kan nya. Ieu teh. Urang gerek balik kan jauh oge ka ditu teh rada-rada keueum lah jalanna. Enak coba ye. Sok kadiekeun ongkosna 20.000. Nya. yo 20.000. Tukannya. Tukan di itu 25. Kayak kurang di sana ke itu 20. Oh, bener. Nah, ieu nu 5.000 na nya. Oh, Itu kurang itu pakai mayar ongkos di ditu nya. oh, tunggu. Nya, oke. Iya. Nun nya. Oh, siap. Enak lah, warung beres. Ya. Oke, biasain. Iya, tadi ongkos ke warung. Aing mah lieur, lah. Perut